bumuja jeung bumuja si maning mending gawe napisan hirup teh ngenas ya ngomong-ngomongkeun salaki ini alabatan radio butut sia ijem ai sing kate ai ngawe jalanan mending ngenas sia ngomelan nyaritakeun salaki batur emang aing kos kumaha salaki sia kos bebeki si manin meni harmonis pasti ya harmonis nah salaki batur mah nempok unggal poe usaha kos batur ka PT ka pabrik sia atuh kudu mikir nyin otak sia kali pencar-pencar ke tampau balata goblok juga otak aing sudah dipencar-pencar ke sina pabalata ngana dipacokan hayam bener dah lamun nyara ngomong mah aing kawin jeung sia sabenerna mah pepelemna goblok ya hayam pelem mecinan usia satu buset aduh mending mesra pasea tetangga ngomong weh nu kitu mah bah gembul aing ge sebenarnya mah buka pamajikan dia teh kabelajo gara-gara nama bapak sia kok ini pakai gara-gara bapak aing ceritanya bapak sia pan geus kolot mana budak mata kurang awas rek makan ka pasar pasir ceritana keur nanggung mawa oncom jualan oncom bapakna berarti itu keur nanggung we teh bapakna si Ijo aing make sepeda dan tas lalajo nocel gitu aing teh rentang-rentang gak malu diputing atuh cek aing mang kasih malu nu budak jeung kasih mah kalah ka tengah nya katogan ceger ribut didinya tabrakan jeung naon jeung sepeda pan ewa tabrakan jeung sepeda bapak sia ngambek ka aing ceritana eta teh da oncomna awur-awuran sih ngambokna kumaha ngambokna minta ganti rugi terus bapak sia kuku minta ngagantian aing kuku tuh bisa ngagantian da boga duit 5.000 ge pake ngawuduk cek aing teh bapak sia kuku minta ngagantian aing teh bisa ngagantian lamun sia teh bisa ngagantian kawin jeung anak aing tah aing kawin jeung sia hitung-hitung amal jariah usia aing teh kabelejog naon usia ini suka ada siang teh kasep goreng di kos arang buset mending nyelak sakahati aing ya keur ngajang meni gagah aing karaona teh ku kasepna nu tempoan teh nya make baju sektes terus eta betana meni mengple hideung aing teh meni kulinyir ku minyak suka teh aing sengit aing teh urut ngagoreng japu atuh hingai meureun dapat tes aing hees di kurumut sirum sapatuna hideung tepo aing suka teh sapatu hideung aing teh dicak tai kebo goblok aing sia aing suka teh aing pegawai desa aing kitu aing kabelajog aing bikin ieu lain pegawai desa geuning aing teh sesekeran desa rugu ku aing ditulak meureun rungtung nama rumah tangga jeung si manyin awet rasa awet raje teh kajet buras rasa bea bener meni capetan sumut sia ada bener begitu nage aing geus 30 tahun rumah tangga jeung sia dalam percobaan keneh wae geus 30 tahun eta teh lain bohong nyaan aing can boga surat nikah aing kira-kira ngona aing terus ngonangnya dipicun kok aing ingal pepentan atuh kawin jeung si manyin yeh aing lamun ngarang ngomong awewe aing nu ti heula yeh irungna bangir naon sia goblok apa siapa ngambek gini yang ulah dicaritakeun di umum atuh sawewe jeung putihnya geus kapalang aing amit aing pomo si manyin meni lieur da banget aing turunan orsen atuh ampun ting meni mesra si manyin mesra pasean
Yo, aing balna kadunungan. Kunaon sia dunungan? Cara nih eta suaka korek nasi. Emang dunungan sia kunaon sih? Emang korek? Dicakrek tuh. Sina modal dinya korek mah. Ai sia nanaonan. Ka dieu diajak ngawangkung salaki. Naon? Teu cara nita. Ih, cokot itu ieu, Pak. Buntuna nongtong. Oe. Terus teh Yo, ayeuna teu kilu, ente. Ya, mainin tangkan. Teu ngarti aing ngomong naon sih eta. Agan eta awewe agan. Menang, yo, eta menang kamari di CR. Ini saya Di mana? sekarang Pak. Sarua tuh eta ge. Anjir. Yo mah banyak. Teu kudu make kasur. Tadi mah pakai kursi teh. Si Bobe. Masih cinta. Yo, eta aing ngomong asal lamun hee. Eta lamun ngecuk kana beun, nyambil tahu teu pasti nih. Goblok aing mah mesraan jeung awewe tara ngecak juga. Tungir. Lamun awewe nih rek kasumur rek ieu eta. Eta dina tungir aya hukum teu naon. Ya. Ari ngawara ujang teh ulah nepikeun ka kos kieu. Oh, Wah, emang kudu kumaha? bujang sakieu golisna asepna. Tuh, biasa kieu geulisan teh bujang jeung durang. Ieu bujang teh nyalutak kadudungan. Saha nu botak? Nyalutak. Oh, nyalutak. Brahong. Aing sudah teh botak. Sia kamari ku aing dibere usaha. Usaha. Budaya simut meureun. Kita tong bujang ajeng wae. Sia hayang nyaho ilmu aing. Teh nu naon? Tepok di dia sia. Ayo. Teko dia. Ya. Ya maksudna rek kumaha ieu? Ya rek atraksi sambuang itunya. Aing lupa ya. Oh, belum buhele. Anjing. Aing anu jangkung. Kurang jago. Aing bakal lempang ya di dia ya. Ya, ilok sia bisa lempang. Bakal titirilikan aing. Coba. Tuh pakai tambang itu tuh. Aing tambang. Eta ka dieu ame kuat lempang. Benar. Aing di dia mah ieu. Di mana? Peda we di Mang Nyoy. Tara dibuka beuh ini. Ada ya. Penting ieu. Mata pangnya kudu kade naiknya. Mantap aing di dia kan kumpul kabeh seni. Ulah kaeles. Benar. Nah. Kencang. Nah, iya geus aing geus kenceng. Aing naik ke dia. Naik ke dia. Di dia lucak. Lempang. Tirilik. Ai sia rek titirilikan. Ih, siapa teu percaya? Kok nyabuktikeun jelema mah. Bakal dibuktikan penting ieu. Oh, ayo atuh buru. Angkat. Ayo. Teu nolu. Dina wengi ieu sim kuring bisi aya nu sakuru saelmu ulah ganggu. Yo, ieu mah moal naon ieu, moal aya nu ngaganggu ieu. Seniman kumpul kawe goblok sia. Moal ieu mah. Bisi aya nu sirik seni di dieu ieu. Coba buktikeun. Penting ieu. Nyawa isukan manggosan. Naik ke dia. Naik ke dia. Lucak. Udah sia mah anak beurit atuh. Siapa teu percaya karena ilmu Nya aing. buktikeun atuh, jelema mah ulah ngomong wae. Mangga Ayo mending geus pegel kelek. dina wengi ieu Angkat deui. siapa percaya ento? Aing can buktikan percaya. Buktikan penting ieu. Wah, ayo atuh. Saguru saelmu ulah ganggu. Kita tadi dengan saguru saelmu. Kira rek majuna atuh sia. Penting ieu sim kuring bakal naik ka ieu tambang lain mah. Oh, ieu mah sabuk. Sabuk bakal titirilikan di dieu. Ayo atuh buru.
naik ka dieu. Ieu sia. Sia berarti teu percaya ka aing. Naik teu percaya sia ngomong wae. Ieu perlu dibuktikan tuh. Punya buktikeun. Angkat. Kencang. Kerek aing asa ngajendol. Ngomong wae. Gina wengi ieu. Mau anu bakal jadian. Kuntu sia coplok. Pusing aing. Siapa ngaca bermain cicing aing. Ayo atuh buru batur yang nyaul. Ayo. Gina wengi ieu. Eta mah cau. Eta enggak cau sia. Si Oyang kuring naik ka dinya. Yo, omo pangaruh tidak. Nah, Omo pangaruh sia naik di dieu kuna ngoyak-ngoyak panggung. bisi ka bawah angin. Omo, aing nyekelan. Berarti sia teu percaya. Hanya percaya kita tuh. Angkat. Sia mending geus lales kitu. Nya aing pegang tadi udah. Buktikeun beuting ieu. Minta Kak, minta. Ayo kencang. Yang ke, eta untung naik pola kan dieu. Nyalain ayo tuh. Dina wengi ieu. Salah nih. Ayo tuh ieu, ayo angkat ya. Obatin. Ya, goblok ya. Karena atraksi eueun. Tokyo